Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Warrahmanul kudusul baisul muqtadir Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Faqad qala Allah Ta'ala bi kitabihi wa huwa al-Qur'anul Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutamima makarimal ahlam. Ama badu tipayun nyanggakeun puji sareng syukur ka Allah anu Maha Ghafur. Alhamdulillah ku irodah inayah mantena urang sadaya tiasa rieu mungkulung mujalasah musafahah ieu madrasah dina raraga tiasa sanes mintonkeun rasa syukur milari di Allah kungalangkungan ngalaksanakeun kewajiban thalabul ilmi. Pamugia naon rupi kasayan urang sadayana ieu masing aya dina panampianana Allah langkah-langkah urang sadayana masing dijantenkeun hiji langkah ibadah anu ngiparatan kana dosa-dosa urang sareng nu karaos nu alit sinareng ageungna. Oge sabada ti eta mugia kasayan urang sadayana masing isol ka ahli kubur urang sadaya nu parantos ngarantunkeun upami teh mah aya dina nikmatna Allah mugia masing ditampih-tampih ka nikmatanana upami teh mah aya dina katunggaraan siksana Allah mugia masing diringankeun bahkan dijait dina siksaanana. Sholawat sinareng salam mugia dicurah limpah ka junjungan urang sadaya wastanu mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalika keluargi sahabat para tabiin tabi'at dugi ka urang sadayana pamugia urang sadayana kaloloberan ku syafaat mantenna jaga yaumul jazaa amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu sadayana sate acana langkung paos nyarioskeun anu berkaitan sinareng Kangjeng Nabi priyogi kauninga kusadayana wirehing dina kaping 16 Oktober anu bertepatanana sinareng 14 silih mulud insyaallah di dieu bade diayakeun maulidan ngarayakeun maulid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walna sakitu bilih teh mah jisim kuring teu tiasa nepangan deui pilih teu acan kabagian deui kana waktosna tah sejangulem kasadayana oge nu paling utamina meureunnan ameh rada jauh keneh sok siapkeun biayana gitu. Kanggo mubalikna insyaallah nyaeta di Campaka Ustadz Jrekno. Panseur aya namanya lanihan Ustadz teh rupi-rupi itunya bahkan aya ajengan teh keur ngajina teh bari sare mereka oyak pangung aya gitu nya. Kanggo korina insyaallah nyaeta di Nangleng. Tah eta insyaallah eta mah sejak ngawartosan wae kanu sanesna. Bapak Ibu itu aya bapaannya. Ibu sadayana lain cenah ieu teh ibu teh boga patanyaan jang ari mimitina muludan teh ti iraha. Nah hageuninganan cenah aya anu sok ngomong yen muludan teh bid'ah, aya anu nyarek
ulah muludan ulah rajaban nah bener teu eta teh supados sumangatnya ngayakeunana urang buka sejarahna mimiti aya muludan ti mana ti dituna ibu sadayana muludan perayaan muludan memang di zaman Nabi teu aya oge di zaman sahabat anu opat teu acan aya ayana di dieu beh dieu keur zaman Salahuddin Al-Ayyubi nah tidinya geninganan leres waktos harita teh ngayakeun muludan kanggo ngabangkitkeun deui orang-orang Islam sabab sateu acan ngayakeun muludan itu orang Islam tidak semangat teu aya kakompakan saatosna kumaha saatosna perang salib anu kahiji terang teu perang salib sejarahna kieu kapungkur dina taun 488 Hijriah gegedug Katolik anu sok disebatkeun teh nyaeta Paus Urbanus kadua panai gegedug Katolik teh disebut teh Paus Urbanus katanya taya Paus Urbanus kadua manehanana ujung para pengikut manehanana hayang naon hayang ngarebut Baitul Maqdis naon Baitul Maqdis teh Masjidil Aqsa tiba heula lain ayeuna wungkul diparebutkeun teh ayeuna keur ku Israel ningarannya nah ai baheula oge diparebutkeun kusaha ku orang-orang Katolik Yahudi sarua we nyaeta anu dikokojoanana ku Paus Urbanus kadua sehingga menyemangati tentara-tentara golongan manehanana eta Paus Urbanus ngomong kieu sing saha jalma anu bisa ngarebut Baitul Maqdis mangka manehna bakal asup ka surga versi manehna itunya versi Katolik Yahudi meureunnan tanya rios gitu sing saha jalma anu bisa ngarebut kana Baitul Maqdis alias Masjidil Aqsa mangka boga bagian surga pikeun manehanana boga omongan ti Paus Urbanus sapodel kitu nya berbondong-bondong tentara Inggris datang ke Palestina edek naon edek ngarebut ka Baitul Maqdis anu eukeur dikuasai ku umat Islam zaman harita nya tapi gak terjadi perang antara orang Katolik Yahudi jeung umat Islam didinya ngan saking kuloba ti golongan Katolik nya eleh umat Islam harita teh eleh tak bisa direbut dikuasai ku orang Katolik Baitul Maqdis teh menurut sejarah mencatat bahwa nu jadi korban perang harita nya eta korban ti umat Islam aya 70.000 nu marawat nu sawarehna deui kalalabur ti dinya aya nu ka Mesir aya nu ka Irak aya nu ka Damsik teh nyaeta lamun aya nama Syria kalalabur ka dinya
bisa kakuasai tah ti samanjak eta 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun Islam eueuh kamajuan lemah eueuh kakompakan tahnya saatosna eta aya pitulung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Naonnya eta aya hiji ulama na Allah ahli sufi anu di kota Kufah. Kufah teh nu aya di kota Irak. Saha eta jenenganana ulama teh nyaeta Imam Siri As-Siddiq. Ahli sufi, ahli tasawuf. Itunya hayang ngabangkitkeun deui naon umat Islam sangkan urah lemah sangkan bisa bersatu deui. Imam Siri As-Siddiq itunya ari Imam Siri As-Siddiq teh muridna Imam Ahmad bin Hambali anu jantan imam madhab gitu aya pan madhab teh geuninganannya aya madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali. Ta Imam Siri As-Siddiq teh nyaeta muridna Imam Ahmad bin Hambali. Ari Imam Ahmad bin Hambali murid saha? Murid Imam Syafi'i. Anu ku urang ayeuna dicekel dina furu'iyah ibadah, bab wudu, bab salat, bab puasa itu ngiringna ka madhab Imam Syafi'i. Ari Imam Syafi'i murid saha? Murid Imam Maliki. Sadayana nya antawis guru murid ngagaduhan fatwa, ngagaduhan madhab nyalira. Itu nu jadi madhab mudawan teh nu bisa dianuti ku urang, nu bisa ditaklid ku urang. Ta Imam Siri As-Siddiq hayang ngabangkitkeun deui orang Islam sangkan ayeuna kompak nya anjeuna mau naon masihan fatwana kumaha mangqasada mawadi ain tuqra'u bihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya raudatun min riyadil jannah. Sarua ieu dek nyaruaan kana omonganana Paus Urbanus nu tadi panucuk gegeden Katolik oge sing saha jalma anu naon anu bisa ngalebut Baitul Maqdis mangka bakal boga surga bagianana. Tah diimbangan ku Imam Siri As-Siddiq man qasada mawadi'at tuqrabul biha maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad utiya raudatun min riyadil jannah. Kumaha piartosanana sing sajama anu maksud datang ka hiji tempat anu mana di eta tempat teh dibacakeun maulidna Nabi sallallahu alaihi wasallam mangka eta jama bakal menangkeun raudhah hiji patamanan min riyadil jannah tina pirang-pirang palataran patamananana surga. Nya santrina naros ka Imam Siddiq teh ka Imam Siri As-Siddiq teh kumaha nah cenah make ujung ayeuna kengeng patamanan tina patamanan surga mama saur Imam Siri As-Siddiq li annahu ma qasada zalika maude illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Jama muasa pati-pati datang ayeuna ka tempat eta lintang tika jabi mahabbah cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapatwa Imam Siri As-Siddiq teh kadangu weh kusaha ku hiji raja anu aya di kota Irbil.
Ari kota Irbil teh nyaeta hiji kota anu ayana di kota Irak. Itu saja nenganana eta raja teh nyaeta naon Abi Said Kaukabari bin Jainuddin bin Ali bin Baktikin. Itunya raja Irbil teh saja nabu apa dia? Abi Said Kaukabari bin Jainuddin bin Ali bin Baktikin. Eta jenengan raja nanti. Kakupingku raja eta dugi ka ayeuna Imam Siri As-Siddiq diundang ka karajaan. Bade ditaros nah bener teu cariosan eta Imam Siri As-Siddiq teh. Saur raja, ya akhi nah eta teh bener caritaan anjeun teh sing sajama anu datang ka hiji tempat macakeun maulid Nabi bakal menang raudhah patamanan tina patamanana surga. Saur Imam Siri As-Siddiq nya atuh leres tuan raja. Oh ari kitu mah atuh ayeuna urang ngayakeun umumkeun ka rakyat kabeh sangkan dararatang ka dieu sangkan ayeuna macakeun maulid Nabi. Nya gampir raja ari ngumpulkeun ngumumkeun mah ngan dina persoalanana ieu teh kami henteu boga dana jang nyuguhanana eta tamu. Da meureunan kudu disuguhan karek cai cau wae mah kuah jeung kuehna. Ari kami mah teu boga danana. Tong ayeuna sakampung, tong ayeuna sanaon sakota sakampung ge kami teu mampu. Cek raja tenang Imam, ku kami bakal ditanggung jawab kabehanana. Cek sapali ulama eta raja teh itu mencit domana bu 10.000 doma, onta 500 onta, mun hayam 500.000 hayam. Dek ngayakeun muludan teh tah. Ari urang masuk hese. Aduh euy kelas 3. Sabaraha kelas 3? 75 ayeuna mah badag. Kelas 1 komo urang mah yo 150. Aduh. Gitu. Tah Abi Said Kaukabari mah sakitu. 500 onta. Itu pirang bala onta atuh urang mah doma hiji atuh ari aya da nya atuh kelas 1 we teu kelas 1 kelas 2 maksakeun sakamampuana urang ulah ayeuna nyebutkeun teu boga we ari di kolong hayam loba itunya. Itu sabab eta pikeun naon pikeun ciri cinta urang ka Kangjeng Rasul itu. Ta Abi Said Kaukabari bin Jainuddin bin Ali bin Baktikin mah naon ngorbankeun doma 10.000 onta 500 hayam lauk laleutikna 500.000 pikeun naon pikeun nyuguhan tamu-tamu anu daratang ka eta tempat ya. Dina waktosna teh ngabor eta jelema teh naon ngabandalut daratang ngaburudu di setiap ayeuna penjuru kota daratang kadinya hayang naon hayang ngaleungeukeun kana naon kana maulidna Nabi sallallahu alaihi wasallam sukses terjadi di dinya tah. Saatosna kitu tatos sukses ayeuna di kota Irbil
kakuping ku tentara panglima tentara perang Salahuddin Al-Ayyubi anu aya di kota Mesir. Akhirna kumaha Syekh Salahuddin Al-Ayyubi di kota Mesir ngayakeun muludan. Oh, didinya di sarua bahkan eta mah leuwih mewah, leuwih naon istimewa. Di Mesir mah muludanana tepi ka 7.7 peuting. Ngonang ulama anu ahli syair saha nyaeta Syekh Ja'far Ar-Barjanji. Itu matak aya ning ka urangnya Maulid Barjanji. Teteh di ditu di kota Mesir Syekh Ja'far Al-Barjanji. Didinya dibaca 7.7 peuting, leuwih mewah, leuwih meriah tibatan anu tadi. Terus deui ka kuping deui ka mana? Ka ayeuna ka Damsyik Siriah. Ngayakeun deui di dinya le di kokojoan ku saha? Sami ku panglima perang nyaeta ku Nuruddin Janki. Ku Syekh Nuruddin Janki. Ngayakeun deui di dinya. Wah, sukses deui muludan ge di dinya teh. Akhirna tah umat Islam teh tos ngayakeun kitu rada bangkit deui. Sehingga bersatu kembali kompak deui. Di Siriah daratang kumpul, tuluy ayeuna ti Mesir, ti Irak ngahiji kabeh. Maksud naon ayeuna edek ngarebut deui Baitul Maqdis anu tadi direbut ku naon? Ku Paus Urbanus tea. Akhirna terpilihlah sebagai panglima perangna pimpinan perang harita dek ngalawan tentara Inggris di Palestina nyaeta Syekh naon? Syekh Salahuddin Al-Ayyubi. Langsung nyerang ke Palestina ngarebut Baitul Maqdis. Alhamdulillah eta Baitul Maqdis Masjidil Haram bisa karebut deui. Jadi tidinya nya mimitina aya muludan teh itu ti zaman Imam Siri As-Siddiq, terasna Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pikeun naon? Pikeun menyemangati umat Islam sangkan kembali bersatu kompak gitu. Tah tidinya nya dugi kaki wari itu. Memang eta bid'ah kasebutna da teu aya ti zaman nabina itu, tapi bid'ahna bid'ah hasanah. Itunya dina perayaanana samodel kitu mah nu mewah-mewah, ngonang mubalik, ngonang anu qori, itu bid'ah ngan bid'ahna bid'ah hasanah. Tapi dina peringatanana beda, peringatan jeung perayaan. Itunya ai perayaan mah di rame-rame, ai peringatan mah ala kadarna. Nah, ari dina peringatanana mah eta geus aya ti zaman Rasulna oge. Da Rasul oge osok saum tiap medalna. Itunya tiap dintenan medal dinten Senin pan anjeunna sok saum. Tuh, teh naon? Memperemut kana medal anjeunna. Ta anu bid'ah mah nyaeta perayaanana ngan bid'ahna ge bid'ah hasanah, bid'ah anu alus lain anu dolalah anu sasar. Matak tuluykeun we. Ulah percaya anu nyalek jeung nyaram eta mah beda meureunnan kenai ai manehna boga dalil mah. Hitungan urang mah nyekel kana ahli sunnah wal jamaah. Pikeun naon? Pikeun ngagungkeun
anu nabina Muhammad selaku nabi sinareng rasul urang sadayana. Da urang teh kudu ngagungkeun jeung ngamuliakeun ka Kangjeng Nabi teh naon sababna? Sabab lamun teu kitu bisi teh kasebutkeun urang teh henteu cinta ka anjeunna. Urang ngayakeun muludan teh hiji tanda cinta ka anjeunna. Di mana urang cinta ka anjeunna mangka Rasul bakal balik cintanya ka urang. Insya Allah sapaatna jaga poel kiamah bakal babarengan jeung urang bakal digerok poel kiamah teh. Itu da jami anu mulya Kangjeng Nabi Muhammad teh kamuliaanana Gusti nu agung moal bisa kasipatan moal bisa ayeuna kasebutan hiji-hijina lamun teh mah urang boga umur 1000 tahun pikeun nyipatan kamuliaan kaagungan Kangjeng Nabi eta umur anu 1000 tahun moal cukup beak manten umurna tibatan nyipatan kaagungan sinareng kamuliaan anak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan Kangjeng Nabi Muhammad malah dikenalna oge lain wungkul ku urang selaku umatna, lain ku umatna oge ku nabi-nabi anu kapungkur atas tararangeun kana jenengan Nabi Muhammad mah. Itu Numawi Nabi Muhammad itu pangkatna al-awalun wal akhirun. Mana buktina? Nabiullah Adam alaihi salam sawaktos diturunkan ke alam dunia ieu panti surganya Nabi Adam teh urang teh di surga ieu teh ngan syariatna Nabi Adam itu ngalabuah anu dilarang ku Allah sinareng Siti Hawa sehingga ku syariat eta nya dilungsurkeun ka alam dunia. Nabi Adam dilungsurkeunana ayeuna di kota India, ari Siti Hawa di kota Jeddah. Pisah mimiti diturunkeun mah. Gitunya. Ta Nabiullah Adam ayeuna sawaktos-tos dilungsurkeun ka alam dunia ieu anjeunna ngarasakeun hanyakal sinareng hanyakal kaduhung anu gede. Sehingga anjeunna ayeuna tobat ka Gusti Allah sujud dina batu menurut riwayat ulama nyarioskeun dina sujudna teh eta cenah dugi ka 200 tahun aya nu nyebatkeun deui 300 tahun sujud bari maca naon Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khasirin gitu bari sujud teh naos eta hayang naon hayang ditampi tobatna kasalahan naon menurut anjeunna kasalahan teh dari Gusti Allah mah henteu da Allah mah dek nurunkeun geus pasti itu nyata mah nyeun syariat itu Allah mah ngan anjeunna ngagaduhan ta'adud yen ieu teh kasalahan kami anjeunna hayang di naon hayang tobat ka Gusti Allah maca eta tah sawaktos ayeuna naon boga kasalahan hiji tobatna 300 tahun Nabi Adam ari urang salah loba ari tobatna tara urang mah nya oh sok coba dihitung ti isuk ti kalohor ti lohor tepi ka asar di asar tepi ka magrib di magrib ti ka isya di isya ti ka isuk deui loba salah loba bener loba salah jika lamun dituliskeun mah nya urang teh ari tobatna coba hitungkeun istighfar 3 kali geus salat oge geus tara kasamung urang teh ayo we salat teh berebet gitunya pajarkeun gigih ayeuna geus taheun geus teuas teuing tuh itunya ta Nabi Adam mah boga hiji kalepatan rumah sanjeuna eta lepat tobatna 300 tahun
Rabbana dolamna ampusana wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. 300 tahun teu aya ayeuna naon jawaban ti Gusti Allah nya anjeunna ayeuna cengkak tina pangsujudana muka ke naon soca tangah kaluhur ka langit efek teh plang teh hijabna dibuka eta paningalna tiasa ningal tembus tepi ka aras. Indah katinggalna eta di aras teh dihiasi ku lapad-lapad Allah. Di samping lapad Allah teh eta aya naon? Aya jenengan Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dina samping jenengan Allah teh aya jenengan Muhammad. Eta Nabiullah Adam ayeuna naon nyu ngadua ka Gusti Allah naroskeun ka Gusti Allah ya Rob eta teh saha jenengan Muhammad deh dugi ka aya ayeuna di samping gigireunana jenenganana Gusti. Saur Gusti Allah eta teh ismun min asma'i auladika hiji jenengan hiji ngaran tina pirang-pirang ngaran anak-anak turunan anjeun Adam. Teu kamulia kitu itunya terasa kumaha saur Nabi Adam Gusti kumaha ditampi henteu tobat abdi teh. Saur Gusti Allah ud'uni bi abdi qad ghafartu lak laula Muhammad ma khalaqta. Ngadua anjeun menta anjeun ka kami ku abdi ku jenengan Muhammad Muhammad selaku abdi kakasih kami lamun kitu qad ghafartu lak kami bakal ngahampura ka anjeun sabab lamun teu aya Muhammad kami moal ngadamel anjeun. Itunya tos terkenal di zaman Nabi Adam oge eta jenengan Nabi urang teh Muhammad teh. Itunya tak kudu dimulyakeun diagungkeun ku urang sadayana. Oge ayeuna keur zaman Nabi Nuh itu pan Nabi Nuh oge tepi ka hayang dipanjangkeun umur hayang jadi umat Nabi urang. Pan Nabi Nuh teh di unsurna teh pikeun naon teh pikeun ayeuna ngaberantas ngabombardir ayeuna raja anu dolim. Saha jenenganna teh Darumsel bin Pumel. Saha cenah? Darumsel bin Pumel. Raja dolim teh zaman harita zaman Nabi Nuh teh. Gusti kumaha cenah ieu teh abdi teu gaduh kakuatan pikeun ngalawan raja anu dolim eta teh. Dolimna kumaha? Raja Darumsel teh osok ayeuna seneng kana judi. Seneng judi itunya. Tapi ka ayeuna naon-naon nu manehna jadi taruhan, bahkan pamajikan anakna geus dijadikeun taruhan buat ayeuna judi. Dimimiti aya judi teh tidinya tah ti si Darumsel bin Pumel itu ti ayeuna aya judi online teh itu nya Darumsel bin Pumel teh sasakalana teh tak kumaha Gusti kami teu gaduh kakuatan pikeun ngalawan raja Darumsel bin Pumel sabab manehna boga tentara anu loba ari kuring boga tentara mangankur salapan urang teh kumaha ngalawana Gusti atuh nyalungsur malaikat ti warangan Gusti Allah dongkap ka Nabi Nuh saur eta malaikat Nuh ini tuwe ka ditu jig bombardir habiskeun tah karajaan Darumsel teh kumane malaikat edek ngalawan kumaha atuh da moal boga teu boga kakuatan pikeun ngalawan tenang lah ini tuwe ka itu nu penting maneh ayeuna samemeh init ngadua ka Gusti Allah bukakeun talapak tangan anjeun anu katuhu nya ngawaro Nabi Nuh teh kaeta perkataan malaikat
Pas dibukakeun telapak tangan katuhu Nabi Nuh aya doa dina eta anu tertulis kumaha? Ilahi as'aluka antasurani binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aya doa eta, Ilahi hei pangeran abdi as'aluka kami nyuhunkeun ka Gusti antang surani mugi Gusti nulungan ka kami binuri Muhammadin ku agungna Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya-tanya eta Nabi Nuh teh nya saha ieu teh Muhammad teh tapi ka ayeuna jadi pegangan kakuatan pikeun kami pikeun ngalawan Darumsel nya naros ke Nabi Nuh ka eta malaikat ari ngaran Muhammad teh ieu teh saha tapi kaku kami ditawasulat nah eta teh golongan ayeuna malaikat muqarrabun atawa malaikat ruhaniun saur malaikat lain Nuh lain eta teh hiji umat anu hiji abdi Allah kakasih Allah anu bakal dilungsurkeun pangpaneurina nabi anu terakhirna. Waduh eta Nabi Nuh tos nguping kitu tapi ka ngadoa ka Gusti Allah naon hayang dipanjangkeun yuswana hayang dugi ka umat ka ayeuna hayang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh nya agungna nabi urang teh mulyana nabi urang teh lain urang hungkul anu wauhna tapi Nabi Adam Nabi Nuh sinareng anu sanesna uninga kana naon kana jenenganana Muhammad tinangtos ieu jalmi teh jalmi anu mulia anu agung mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Memang ayeuna Kangjeng Nabi teh jalmi biasa sapertos urang kieu ngagaduhan ibu sinareng rama sok tuang sok pleueut tapi sing sanaos sami sareng urang kieu pada jalmi tapi itu mah jalmina jalmi luar biasa. Muhammadun basarun walaisa kal basari bal huwa kal yakutatun walaisa kal hajari. Nabi Muhammad teh jalma tapi luar biasa ibarat batu mutiara urang mah batu bata itu urang batu bata itu ari Kangjeng Nabi mah batu mutiara ari urang batu bata ari batu mutiara jeung batu bata saruan teu ya henteu atuh mutiara mah boga hiji oge rek sabaraha jutaan sabaraha miliareun mahal hargana ari batu bata boga hiji 1000 perak itunya urang mah eueuh hargaan lamun kumaha eueuh hargaan teh batu bata lamun teu kumpul jeung nu lainna tapi batu oge ari aya samobileun satreukeun mah aya hargaan sabaraha bi 400-nya batu teh bata wah dilobakeun mah jadi jutaan lah berarti urang ge kitu lamun urang yang ceuing sorangan eueuh hargaan lamun teu daek ruang reung kana kahadean teu daek muludana moal aya hargaan urang oge hargaan urang lamun urang daek reuriungan dina pangajian dina sholawatan dina muludan insyaallah aya hargaan urang teh kabawakeun ku sabab loba itunya tuh tah Kangjeng naon Kangjeng Nabi mah jalmina jalmi luar biasa. Mudah-mudahan urang sadayana masing naon masing kaangkeun umat anu sae sing sanajan urang teh nya loba naon loba teu eling tibatan elingna gitu loba toleh ayeuna kana panggeuingna tah mudah-mudahan engke poe kiamah masing kageropan poe kiamah teh teh rasul teh naon bakal gegeroan ka urang umati antadkhulal jannah umat kami sok arasub ka surga
Gitu. Urang teh mudah-mudahan urang sadayana masing naon masing kasebut kapanggil jaga poe kiamat alias urang aya cicing dina bendera na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah rupina sakitu anu kapihatur kirang silal ngangkung ulah kirang-kirang ngapunten dina laras semata ilham tu Gusti Allah dina lepatna ngangkeun kabodohan jisim kuring anu mudahan lungsur rahmat Allah oge jembar pangampura ti ibu sadayana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.